Alhamdulillahilladzi hadana likitabi wassalatu wassalamu ala rasuli wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, puja puji syukur rayu selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Luhur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah, alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji anu mudah-mudahan ngajina urang diridhoi ku Allah sareng diberi kemudahan kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana tadi parantos urang dibaca Surat Al-Isra di ayat 53 sampai ke 57. Anu mudah-mudahan macam urang tadi kana Al-Quran jantan wasilah diampura urang Allah subhanahu wa ta'ala, sareng mugia jantan wasilah turuna rahmat Allah ka urang sadaya. Ayeuna urang mangga tingali hurufna panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadina yalifan panjangan war kata tangarana man asli ataman ta. Wa qul li'ibadi sarwa warfat yabu sarwa man asli yaqulul lati sarwa man asli hiya hi nu hiji maha hi hiya kedua mah ha hiya ahsan ulah ahsan macana hiya ahsan. Terus tu di luhureun huruf nun ayatan waqaf aya qaf lam iya al waqfu aula diwaqafkeun leuwih utama, artina macana kana ieu nu tadi kurang dibaca eureun di dinya eta leuwih utama. Nun ayat tasdidan gunakeun warkat inna shin kata jana shin aya alif lam eta alifna alif lam syam. Inna syaitana panjang warkat man asli mata baik. Inna syaitana yang ayanun banyak kapan huruf zai eta ngarana yang zai ma beda jeung jim eta mah zai. Yang zagu olin ulayang jagu tapi yang zagu bainahum tu sarwa deung panurut nim ayat tanda waqaf al waqfu aula anu artina eureun di dinya leuwih utama. In
nun aya guna ya tasdid dan gunakeun dua harakat. Inna aya alif lam syamsiyah. Inna shin inna syaitana sarwa panjang dua harakat mana musliman tabai. Inna syaitana kasarwa dua harakat kana lil nun panjang huruf sin eta ngaranna irfa yasa sarwa mantabai yasani aduwam tanwin patang harapan huruf mim eta ngaranna idgham birunna aduwan mubi ayya pa eta ngaranna mantabai dua harakat mubina eta ngaranna madai wadlitan litan win panjangna dua harakat. Ta eta tadi sakadik panjang pondokna mengenai tentang tajwidna. Ayeuna urang kana isi kandunganana wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Wa qul li ibadi yaqul lati ahsan wa qul jeung bejakeun Muhammad bejakeun ka saha li ibadi ka hamba-hamba kula cek Allah. Saha hamba-hamba Allah nyaeta al mukminin jalma-jalma anu mukmin. Kanjeng Nabi nah ngomong ngabejakeun ka hamba-hamba Allah anu mukmin. Ngasih tahu apa ngabejaan naon? Yaqulul lati hiya ahsan. Kudu pada ngomong eta hamba-hamba kula cek Allah, kudu pada ngomong eta jelma-jelma nu mukmin, ngomong naon allati hiya ahsan, ngomongna ku omongan anu leuwih bagus, ku omongan anu bagus, ulah omongan anu goreng walaupun eta kajalma non muslim, walaupun eta kajalma anu rada kurang hade, walaupun eta kajalma anu bokrok, walaupun batur henteu endah ulah digalakan, ulah pakai omongan anu henteu sopan. Ya, kanon muslim oge sama. Ulah dengan perkataan anu goreng. Kunaon sebabna? Karena di mana lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Ya kan? Kalau seandainya lidah atau bahasa orang nyieun batur nyeri hati eta hese neang obatna. Tapi apabila pedang lukai tubuh masih bisa banyak obat bisa dicari. Kakereut mah orang bisa diobatan. Luka tubuh masih bisa berobat ka puskesmas, ka rumah sakit. Tapi lamun jelema nyeri ku omonganana eta obatna hararese. Tamakana Allah ngabejakeun nya Kangjeng Nabi Muhammad nah ngabejakeun ka jelma-jelma mukmin ngomong sing hade ulah asal bae bisi batur nyeri hate, lamun batur geus nyeri hate eta obatna harare bari engkena merege sok ge urang bae urang. Lamun batur aya omongan teh endah ngomongkeun atau ngomong ka urang budak-budak eta nya. Pokona mah hareres. Makana ngomong eta kudu ulah asal semplak terus sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya. Ulah asal semplok bae ieu mah kudu berpangajian ngomongkeun dagangan.
Ieu mah pugu ke pengajian ngomongkeun pagawean. Biasana kitu. Kunaon sebabna? Selanjutnya, inna syaitana yang zagu bainahum, karena sanyanya setan eta nimbulkan perselisihan setan, nimbulkan piomongan eta si setan di antara anjeun, karena memang urang diolok ditipu ku setan. Nata urang lamun keur kitu hayang we eta ngomong, lamun teu ngomong segan ararateul, padahal mah eta dikodekan ku setan. Ngan urang teu ngarasa, ngan urang teu ngarasa. Ya, kamu lamun tos biasa, dianggapna biasa we. Coba lamun urang ngomong batur mah ngomong lalahuna, ieu mah ngomong teu pake mic ya atuh mah buande. Tos biasa, biasa saja. Tapi kan cek batur luar biasa. Karena kebiasaan sesuatu orang kebiasaan dianggap biasa. Padahal maeta luar biasa gorengna. Kenapa? Orang lama ngomong, wah. Cek main mah biasa. Tapi cek batur, itu saya. Kenapa? Nah makanya kudu hati. Penilaian orang nilai diri sendiri, ketika orang nilai orang lain, maka kurang anggaplah sebagai orang anu ngadenge. Coba lamun batur ngomong gitu, kumaha tah? Penilaian orang kajalma lamun ngomong gitu. Sama karena orang kudu hati. Karena orang terlepas tina godaan setan. Karena memang setan baheula teu ngajanji kapan ka Allah. Saking enakna di surga, gara-gara endung nyembah ka Nabi Adam, akhirnya kapanan minta izin ka Allah. Oke siap ya Allah, saya siap masuk neraka jahanam selamanya nanti, tapi izinkan saya untuk mengajak manusia, untuk mengajak hambamu menemani saya di neraka jahanam. Ya Allah kan silahkan. Bulan kan ayat kecualina, silahkan goda hambaku, tetapi orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah itu tidak akan pernah tergoda olehmu. Diizinkan nggak? Nah, tadi itu yang mukmin kurang iman, kurang makanya kurang iman, kurang kepercayaan. Ya enggak? Kurang kadang-kadang dari sholat ya ingat karena dagang anu padahal malah kurang yakin ke Allah maka kabarnya atau geus bae pokona mah inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah karena Allah. Kurang mah karena lobana lain karena Allah. Berarti iman orang masih kurang. Makanya orang sok inget ka mama. Ya laju bae urang mah gara-gara setan. Gara-gara setan ieu padahal mah gara-gara urang. Kan cuman memang karena orang iman kurang digoda ku setanna babari. Nah, di antaranya iya ku Nawawi di tafsiran. Iza aratum ityanal hujjati alal mukhalifina fadhkuruha ghairu makhlutatin bisyatami wasabbi fayaqbilunahum bimithlihi wala yukhashinuhum bal yaqulu lahumul kalimata allati hiya ahsan. Tatkala ngarepkeun aranjeun kabeh kana ngaluarkeun dalil, ngaluarkeun hujah ka jalma-jalma anu nganyulayaan, anu ngabedaan, anu beda pendapat, maka ingatlah ketika eta maneh ngaluarkeun dalil, ngaluarkeun omonganana ulah anu sampai nimbulkeun permusuhan jeung ulah pake kata-kata anu kurang sopan. Mun urang beda pendapat jeung batur nya eta ulah sampai urangnya bahasana eta nu munculkeun permusuhan jeung munculkeun perdebatan piomongan kata-kata nu kasar. Kunaon sebabna nya? Sebabna engkena payak bilunahum bimisli. Urang engkena ngamulayan dengan bahasa-bahasa kasar, batur ge bisa. Tanya batur sopan bener tuh. Ya anu kumaha dia sama banyak kan panjang-kencang akhirnya. Maka payak bilunahum. Ya, Anda sopan, saya segan. Kan gitu, ya. Batur ge lamun disopanan mah segan.
Bener tuh, sieum ya lamun dicicingkeun atuh mau ngegel. Lamun diganggu ku urang, iya tuh ngegel. Manusia pun begitu. Takut kepada hewan buas, jauhi. Tapi takut sama orang, dekati dengan bahasa yang sopan. Bener tuh. Sieun kana preman. Urang sieun kana preman dijauhan. Ih, komo tambah. Tapi lamun urang di deukeutan de bahasa yang sopan, bahasa bagus, atuh kege lembut. Kumaha lawan bicara. Urang lamun ngomong nakasar batuk ge kasar. Nah, baik bilunam bimisli. Makanya kudu hati. Wala yukhashinuhum bal yaqulu kalahumul kalimata allati hiya asan kayaqulu yahdikumullahu wa qila nuzilat hadil ayah fi Umar bin Khattab syatamahu ba'dal kufari fa mahallahu ta'ala bil afwi. Jadinya orang diperintahkan omongan anu bagus namun kira-kira beda pendapatnya dengan orang-orang non muslim, contohnya eta ulah ngamusuhan, ulah dengan bahasa-bahasa yang kasarnya. Doakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Contoh kieu urang mah kadang-kadang lamun batur kasar ku urang dikasaran, bener teu? Batur teu sopan ku urang teu disopanan. Mikirin kieu Kangjeng Nabi bae ge nya dibaledog ku orang-orang kafir sampai ka huntuna coklat, dibaledog jeung kotoran sampai ka kieu kitu. Tapi kumaha jawaban Nabi? Ngamusuhan teu? Henteu, tapi apa yang Nabi ucapkan? Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahui. Benar teu? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Benar, inna qaumi la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Kalau seandainya mereka tahu, pasti mereka nggak bakalan begitu. Benar tak? Nah, makanya orang oge batur mual kasar. Lamun kira-kira memang bahwa mereka yakin perkataan kasar itu tidak boleh dan akan menjemuskan dia dan akan membuat dia berdosa. Batur ge mual karena batur eta kurang paham teu terang. Karena orang kudu ngadoana mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Lamun aya anu mamarahan nya ulah ditambah dengan bahasa mamarahan deui nya. Mudah-mudahan we Allah memberi hidayah ka anjeun. Kitu bae. Batur aya nu salah walaupun ngomongna teu kasar nya, tapi na rada teu kahari ti ku urang karena manehna panan atuh pemikiran atau nyampe. Bisa faktor pendidikan, benar, bisa ku faktor pengetahuan, bisa ku faktor gizi, nya kan, gizinya kapanan kurang seimbang, akhirnya otaknya kurang jalan, belajarnya tadinya kurang pas, atau salah guguruna, atau salah lingkunganna, atau salah didikanna, sehingga dia itu kurang tahu. Makanya doakan orang ke Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu baik. Ulah tambah dimusuhan ya, batu ngamusuhan kurang dimusuhan deh atuh sarua jeung bohong. Batu ngomongkeun kurang diomongkeun deh atuh sarua jeung bohong, naon bedana jeung set. Bener tah? Batur galak kurang digalakan, naon bedana? Nya teh. Tapi ngarasana urang mah kadang sopang benerna bae. Aduh gara-gara saya eta jeung setan ngomong aduh mana balasan berarti sarua saimbang. Hiji-hiji bener tah? Maneh dikasaran ku batur, laju dioncok deh dikasaran deh, ngomong naon dia kan ngobak bak, lamun kurang dibalasan, berarti kan orang sarua ngalawanan. Naon bedana? Makanya doakan Allah ya Allah inna ya, nan ngaranna inna qaumi la ya'lamun yahdikumullah. Sesungguhnya kaumku itu tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Nah, jadi urang ngarasa pang benerna. Iya teh nya asbabun nuzulna nya di antara di asbabun nuzulna teh iya di pas waktuna Sayyidina Umar bin Khattab eta ngamusuhan sebagian orang-orang kafir. Karena kan Sayyidina Umar mah pangguala nya. Lamun kira-kira anu teh bener saha eta. Lamun kira-kira aya anu ngahina Nabi, saha nu ngahina Nabi. Nah, makanya Sayyidina Umar paling galak. Sampai orang-orang kafir pun dimusuhi oleh Sayyidina Umar. Tapi apa kemudian jawabannya? Ulahnya
Fa amarallahu ta'ala bil afwi ulah sok dimamarahan nya hampura bae leuseun eta mah urusan Allah. Kunaon sababna nya ayat saterusna inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina sanyanyana setan eta aya si setan bagi manusia eta musuh anu nyata. Setan musuh nu nyata nu nyasarkeun jelema eta setan batur ge bakalan hade lamun imana kuat jeung teu digoda ku si setan. Tah makana lamun kira-kira hayang ulah digoda ku setan nya diantarana digodana ulah rosa teuin nya aya wiridan baca Quran anu direwayatkeun ke Ibnu Mas'ud nya dibacana tiap habis sholat subuh pagi jeung ngaranna tos salat maghrib. Nah, diantarana surat Al-Baqarah ayat kahiji 2 3 4 alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat kursi. Terus ayat kursi satu ayat setelah ayat kursi la ikraha fiddin wa tabayyana rusydu minal ghayy sampai saberesna terus setelah ayat itu satu ayat kemudian akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati teh. Nah eta 10 ayat pagi dan sore baca eta dirompok maka insyaallah moal rosa teuing digodana ku setan. Nah makanya dibere jalan atawa urangnya ulah dosa teuing digoda ku setan dirompokna sering maca Quran dirompokna eta kudu sering disolatan. Artina mun ibu-ibu kudu salat dirompok ulah sampai aya anu katinggaleun. Nah, anak-anakna sarua nah sarolat kemudian deui ulah sampai aya bahasa-bahasa nu kotor kaluar dirompok eta ngundang setan. Makana cokolot baheula diantarana deui nya anu sok kadang-kadang ku urang kolot baheula ngomong sok kadengekeun lamun naon ngaranna popoyan teh tah geura tuh mun baheula besok dicarekanan ibu kolot kalau menurut ibu eta nya dititah di mana inja masuk balik tuh baju angkatan tuh geura teundeun. Ternyata itu diantaranya adalah bisa jadi sarang jin. Terus dari naon ngaranna piring-piring ulah ditunda nya lamun bisa mah etanya lain lamun bisa eta si piring ulah sampai tunda sampai ka isuk nya entos makan eta langsung kumbah diantarana cenah sulah ulah padahal eta bisa mengundang jin. Kunaon sebabna aya sesa makanan datang atau didahar ulan atuh can garing mah makana lamun moal eta nyeuseuh mun bisa mah isuk kan bisa disimpan di lebot digantungkeun mohon atuh pan kolot baheula ngomong gitu lain wios yang penting cenah ge ulah digantung eta digantung di luar eta ngundang saya ulan di luar ieu mah di luar. Nah terus deui diantarana nya lamun dak maghrib eta sok geura dititah woi balik maghrib ih jam maghrib urang malam ngampih bisa kalau wewe da tinggalin. Nah eta sebenarnya mah maghrib eta nah ngarampih ku sebab setan eta mulai kaluarna pas maghrib. Si jin-jin eta kaluan tos kitu. Terus deui tutupan eta hordeng tutupan endek maghrib hordeng tutupan. Bulan mohon ngan ulah di luar terus dilebet di sarua mun bisa mah ngan lamun ari lemari nah kan urang masuk digantung-gantung tah nah mun bisa mah ditutupan jadi ketempona eta mah lemari. Nah terus nadei diantarana urang ulah naon ngaranna moekeun kamar mandi nya kamar mandi kan sok paroek. Nah eta nu tempat-tempat nu kitu eta nu pika senengeun. Terus tempat-tempat anu jarang dijamak contoh aya hiji kamar tapina tilok katoong tilok disapuan ka bauna jadi hieum
Ai hiji kamar poek nya laju hieum tilok dibersihan, tilok disapuan, tilok dicaangan. Eta maka jin-jin gampang kadinya. Tah makana eta kudu hati. Tah mun nyala mah ieu mah contona ciri-cirina di antarana. Ngan lamun urang yakin maca Quran, insyaallah jin jeung setan eta moal ngagoda. Tah ieu mah eujeung ngaminimalisir supaya urang ulah rasa teh digoda ku setan. Karena urang mapan iman dasar geus lemah, digoda sakali atuh babari. Contohna kieu bela, dasar mah iman urang lemah diajak ku batur. Mulung tangkil kulon atuh hayu pan laju bae babari diajakna bener teu. Dasar mah iman lah lemah. Tah oleh karena itu orang pun begitu supaya orang ulah babari dibawa ku si setan, maka hindari hal-hal yang mengundang. Ya. Terus mana eta? Rabbukum a'lamu bikum iyyasha yarhamkum aw iyyasha yu'adzibukum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Saterasna Pangeran aranjeun kabeh eta leuwih terang eta terangan ka aranjeun kabeh lamun Allah ngresakeun atuh Allah mere rahmat ka anjeun. Atawa lamun Allah ngresakeun eta Allah nyiksa bakal nyiksa ka aranjeun. Wa ma arsalna ka alaihim wakila jeung teu ngutus kami cek Allah ka anjeun ngutus ka jalma mukmin kana kaum kana manusia wakila eta jadi halna jadi penjaga. Jadi ayat saterusna Allah Maha terang nya ketika orang berbuat ieu itu walaupun orang kena ngomong na hade tapi najero hate urang goreng eta Allah mah terangeun. Aing ngomong kieu ge jeung kahadean si eta, aing ngomong kieu ge jeung kabeneran si eta, aing ngomong kieu ge jeung masa depan si eta. Lamun urang hatena ternyata bohong, Allah Maha terang. Kadang-kadang banyak orang yang di mulutnya manis tapi hatinya pahit. Tapi banyak juga yang mulutnya pahit tapi hatinya manis. Makanya ayat berikutnya Allah memberitahu bahwa Allah mengetahui tentang keadaan semua manusia. Lamun jelma memang ngomong nateh demi kebaikan, maka insya Allah hirup nateh bakalan tenang, jeung deui bakal mawa kaberkahan. Tapi lamun ngomong juga anu bener, tetapi nah hatena padahal nama manehna mah Allah dasar bae demi manehna demi aing demi anu demi harta segala macam, maka Allah Maha tahu. Gitu kegeh eta mah bakal urusana ditarima ku masing-masing. Au iya sayu'adzibkum engke lamun Allah ngarisakeun maneh niat tagoreng atuh bakal disiksa eta mah urusan Allah. Urang mah tugasna nyampekeun ngomong anu bener. Wa ma arsalna alaihim wakilah jeung Allah teh teu ngutus ka Kanjeng Nabi Muhammad eta pikeun ngajaga kumaha. Yang penting ngabejakeun keur pengajian, ngabejakeun keur pengajian ngawartosan. Kan orang bisa ngajaga. Eta mah ketika masing-masing kitu deui lain urusan urang. Kanjeng Nabi diutusna wa ma arsalna ka alaihim wakila. Kanjeng Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad eta lain sebagai penjaga. Ya, penjaga eta artinya kudu dijagaan unggal poe. Bu awas ieu cenah bisi ngomong teu bener kudu dijaga. Kudu goblok atuh moal bisa. Makanya nyampaikan ke kieu ketika eta mah di masing-masing ka mana-mana atuh teh urusan masing-masing. Itu bisa ngajagaan. Emangna 24 jam kudu urang dijagaan bae kecuali anak masing-masing eta mah karena kewajiban masing-masing. Jaga ta 24 jam. Ulah sampai orang dilepas begitu saja. Wajina maghrib ari potok di teangan haliu ari anak teh di teangan. Oke, durang loba buktina maghrib loba budak leutik keneh kukuliangan. Kadang-kadang lamun lewat kamu sholat, ieu ampunnya kadang-kadang lajur hata be ieu. Ai kolotna ka mana ieu. Kabeh hayu kita kamu sholat.